Kangaranan nuker pelesiran sarerea pada bunga sukan-sukan ngegerakeun kasuka ati nyiekeun kariweuh jeung kacape gawe di kantor. Nya kitu deui rombongan karyawan jeung karyawati PT Sugih oge sarua saruka bunga puguh pelesiran ke tempat nu endah aya di lelewek suku gunung nu hawana seger. Bersih tina polusi kota nu matak eungap cai curcor tatangkalan ngemplo hejo angin tayareureuna ngageberan awak puguh bae itu ieu teh sarua mencak di lapang hareupeun panginepan njukutna hejo kandel sababaraha urang karyawan aranteng sesedekan make bal plastik mani sarumanget nyeta-nyeta pamain profesional. Karyawati ting cikikik jeung baturna silih potret ku kamera HP lebah background kekembangan lebah pancuran jeung tempat endah sejena. Demi para pucuk pimpinan aruplek ngawangkong lain wangkongan berat ciga di kantor kitu we semut wangkongan enteng semu silih gonjak nya satekah pola kariweuh di kantor mah ulah nepi kacaturkeun dina wangkongan nyase. Pati-pati kudu diadu renyomkeun oge engke dina waktuna nu peresun. Tapi aya deui nu misahkeun diri ti balarea bangun embung kaganggu dumeh aya maksud-maksud nu tangtu nu narah katohyan ku batur. Dua insan lawan jinis nya awewe jeung lelaki nuker semedeng di asruk galur asmara. Duanana ting salingker neangan tempat anu rine anu leuwih endah anu romantis teu hese manggihan da puguh di tempat rekreasi kakayon kekembangan warna-warni jeung asri bisa ngahudang rasa nuker kasanding jalari asih kapentang panah katresna geus puguh deui hiliwir angin ririh nu matak seger ngusapan awak puguh bae duanana wuwuh tumanina dunya milik kita berdua siga cek barudak ngora karasa nyana duanana teu kabitaeun kudu salusurakan saruka bunga najan harita wanci geus nampu ka sore. Tekung silila jempling marengan Raja Poe tunggang gunung tur tekung silila ngong azan maghrib di pelemburan. Jabar rek salorat maghrib berjamaah rombongan teh rek reureuh heula daapan bada salat isya rek ngayakeun riungan geusan ngadu renyom ngeunaan kamajuan perusahaan. Demi Yanto jeung Yayah dua insan nu misah di rombongan teh bangun bertah keneh nyingkur duanana keur nganteur geter asih sewang-sewangan najan kitu basa ngadenge azan maghrib mah maranehna gancang sadar teu hade kalalanjoan nganteur kerteg nafsu duanana sapuk carengkat sejang ngampih aub jeung rombongan aya keneh poe isuk keur suka-suka paduduaan mah. Yuk yang, urang mulih. Ajak Yanto bari ngabedo pigelangan Yayah dibangun kaleket rek uniang teh. Barang duanana carengkat bari ngeplukan kokotor urut diuk dina jukut maranehna digareuwahkeun ku nu ceurik ngading diut bangun kanyanyerian. Kukupingan teh aya anu nangis nya Kang Yan? Tanya Yayah bari teu sadar nangkep awak Yanto. Muhun, sora istri. Tembal Yanto bari nyekel pageuh nu keur dipapereket nahan kasieun. Kumaha atuh? Wangsul bayu tos maghrib. Kumaha atuh? Wangsul bayu tos maghrib. Punduk Yayah dumadak kukurayeun. Angot barang ngadenge nu ceurik bangunan dangan kanyeri. Teg deui nyangka nu lain-lain. Heug wanci geus sareupna.
Boa-boa jurig nyiliwuri setan minda rupa mangkaning di tempat muka bilang sangat. Hayu ah Kang, pilih. Yayah torat ngedalkeun notifikasieun. Kelanan bilihnya jalmi. Kituna teh Yanto bari ngabedol ngeun Yayah muru datang nasora nu sakapeung ngiles sakapeung atra. Duanana ngeteyep ngadeuketan rungkun. Beras ka guha nu ceuk urang dinya mah disarebut guha cinta. Pugu bae jajantung Yayah beuki ngageter. Sieun kumaonan. Nepi ka riungan dibuka mah sarerea teu malire kaayaan Yanto jeung Yayah teh. Malah sarerea yakin duanana ngilu ngariung jeung nu araya. Ngan basa riungan reres dipindo bala kecerakan mimiti kadenge nu ting kecewis ngeunaan Yanto jeung Yayah. Lain asa teu nenjo Yanto jeung Yayah euy, ceuk Irfan ka baturna. Keur aradus meureun. Tembal Doni, si ngomong teh. Irfan jebi taksiran tu genah batur sadivisina disangka milampah teu uni. Cik atunya euy, ari keur dinas kieu mah acara bogoh nyaan teh di cancel heula. Boim nyenggakan bari hatena rada mentegeg. Ngeujeuna ngeudeun hate ti bareto ka Yayah teh ari galeong disantok pagawe anyar Yanto. Bobogohan meureun seblu. Doni nyureng. Bobogohan mah bobodohan jurig. Pan ieu mah sidik nyaan teu aleucreug. Boim beuki nyeuneu. Mingges lah, lain urusan urang. Aya nu ngagebes antukna tepi ka tengah peuting pahibut nyaritakeun nu leungit tanpa raratan. Duloh minangka keamanan mimiti cakah ciki bari tu geunah dapat direktur baketut. Nah teu sina lapor heula dul. Nu mawi jauh ngereles. Tembal Duloh nu padahal manehna geus ngawanti-wanti ulah jarauh ti rombongan jeung lamun rek ka mamana kudu bebeja. Kusiwel Duloh ngodok HP, klik mencet nomor HP bugana Yanto. Taya jawaban teu aktif. Klik mencet nomor HP nu Yayah, nyambung ngan teu diangkat. Duloh kegetun, ibur weh. Direktur ngeprik wadia balad karyawan sangka neangan nu duaan bisi menang musibah nu teu dipikahayang. Piur ngencar ka ditu ka dieu disabudeureun lelobok pelesiran. Lebeng Duloh gasik laporan ka nu boga panginepan di dinya. Atuh nu boga panginepan cakah ciki. Kurang nyauran nu tiasa. Ceuk urang panginepan. Sanes sakali dua kali kajantenan kitu teh. Nanging teu kedah salempang. Insyaallah moalna naon. Duloh jeung batur-baturna rada teteg. Dekung silila nu disebut jelema pinter nu diangkir urang panginepan geus datang. Aki-aki cetuk huis jenggotna ramai. Ceuk katerangan manehna di lelewek ieu pang-pangna deukeut guha cinta mindeng kajadian di lemah leungit atawa kasarung teu pugu. Eta teh cenah gangguan arwah nu ngarakayangan saurang mojang jeung jajaka nu tiwas dikunclung ka curug tukangeun guha nulung kawing. Sok aya nu ceurik melas melis minta tulung. Ceuk dukun. Kukituna ulah wani-wani ngadeuketan guha cinta bari boganya teu uni sok cilaka. Dupi rencangan abdi muhun pun Yanto sareng Yayah. Duloh
geus teu sabar hayang geura menang kacindekan kitu kieuna. Najan dina hatena yakin Yanto jeung Jaya boa nya menang musibah sakumaha katerangan Kidukun. Kidukun kalah ngabige keur meleng sugan teuing kunaon. Antosan dugi ka enjing urang paluruh di Gua Cinta. Pokna deui geus kitu mah duloh sapara kanca nepungan atasanana bari nyaritakeun katerangan jalma bisa tea. Sakur nu ngadenge ting puringkak angin nu panceg imana isukna nya bae sarerea paciweuh neangan nu ilang can mulang. Nu dikulibek lelewek nu disebut Gua Cinta nu ceuk urang dinya kaasup tempat sanget. Loba anu arulin cari laka dumeh ngalakukeun teu uni. Aya nu labu, aya nu kalengitan barang berharga, nepi ka anu parasea rongkah jeung pasanganana. Ah, rupi-rupi we. Ceuk Kidukun nu teu eureun-eureun kunyem-kunyem teuing mapatkeun jang jawokan teuing jampe. Nu sidik sarerea ge boga angkeuhan ku tarekah manehna nu leungit teh mulang deui dina kaayaan salamet. Nyeng buktina mah can tinekanan nu neangan Yanto jeung Yayah geus ngasruk rungkun jeung ruyuk ngungkap nu bala-bala nu turun tuturubun ka walungan landeuheun Gua Cinta jeung tempat-tempat sejenna. Lain loh geus ditelepon atawa di SMS saur Pak Direktur mungkin hariwang. Atos Pak ti wengi ge. Ari hasilna HP Yanto teu aktif. HP Yayah aktif, tapi teu aya waleran. tembal dulu. Bek, kumaha atuh? Urang lapor we kan wajib. Saur Pak Direktur. Muhun, saya kitu wae. Duloh nyaluyuan. Satadina sarerea boga angkeuhan kana tarekah Kidukun. Ning tai hasilna nya ditepikeun ka manehna rek lapor kan wajib. Mohon enggal lapor bae supados dipilarianana gampil ari ku ahli nama. Kidukun sapu. Tepi ka tabu 10 nu leungit can kapaluruh. Sarerea boga kacindekan. Nu leungit diganggu dedemit Gua Cinta. Sakumaha katerangan Kidukun. Da cenah lain sakali 2 kali kejadian kitu teh. Najan kitu tetep kudu kapaluruh. Syukur-syukur salamet. Atuh lamun nepi ka hanteuna kudu kapanggih layona. Ku kituna Pak Direktur deui-deui ngeprak para karyawan sangkan neangan nu leungit tepi ka aya hasilna. Sedangkeun duloh cenah buru-buru lapor kan wajib keur minta bantuan. Sajungeun pisan duloh miang ana rong heap. Aya nu datang bari cocorowokan. Hei, iya abdi mah. Nu datang teh tina sela-sela ruyuk jalan satapak. Ana bre, Yayah jeung Yanto diiringkeun bapak-bapak. Sarerea haregeun ngabarige siga keur ngumpulkeun pangacian. Antara percaya jeung henteu, nu geus kapangaruhan beja ayana demit Gua Cinta, pajar teh nu datang Ririwayanto jeung Yayah. Nu panceg kana iman gasik ngedalakeun puji syukur ka Gusti Allah, nu kedalna alhamdulillah. Nu leungit baralik sorangan bari dina kaayaan salamet. Yanto, Yayah, tas ti marana atuh. Pak Direktur ngabagiakeun bari kebek ku kabunga. Hapunten kasadayana. Tos ngarepotkeun. Tembal Yanto. Yayah pada ngarangkul ku babaturan awewena. Drek-dek Yanto ngadongeng. Cenah kamari sore teh basa rek mulang tas ulin jeung Yayah. Deukeut Gua Cinta ngadenge aya nu ceurik.
Penasaran disamperkeun sieun-sieun oge. Anak breh nya bae aya nu ceurik. Dedamit Lin. Aya nu nanya. Lain, budak awewe. Tembal Yanto. Sidik jelema nya ditulungan. Horeng eta budak teh korban perkosaan pamuda Baragajul. Ngaku orang lembur dinya nya dijajabkeun nepi ka imahna. Rek mulang kudu boga imah diandeg. Hatur nuhun kana sadaya bantosanana, cek bapak-bapak nu nganter Yanto jeung Yaya. Sami-sami Pak, zaman kiwari mah kada atos-atos ngajagi murang kalih istri teh. Sededemit bungkeulekan, nu langkung bahaya batan dedemit guha cinta, saur Pak Direktur. Pemirsa, nu sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kurinyon kendihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.